poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu tepati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Ulah kamu jual mau dijelaskan bahwa iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 abehan ngintip jam 12 atau jam hiji ngintip jam henteu pokokna mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet ka pasar, ulah aya nu sempet ka kantor, bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah nulis bae aja kalan tasbih bae 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan kene bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebut lagi sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah teh sabada azan Jumat, sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunah begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar didinya gegeraan mental. Begitu imam keur naik ya Allah minta dunia Gusti mobil teu parugu ulah di empat isin jero hate bae siksa kawan mah antara khutbah 2 khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk di dinya waktu ijabah. Tiksa kawan mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan sholat Jumat. Tiksa kawan mah tas sholat Jumat. Tiksa kawan deui mah jam hiji. Tiksa kawan deui mah bada asar. Tiksa kawan deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys diberi langsung asal orang pas di waktu etan guys. Masya Allah ngan modelnya eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam ganjil malam teh kitu kebiasaana malam lilikuran padahal teh kitu bebelasan gaya lumayan Lailatul Qadar. Abah nyungsrong orang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh dibentah-bentah ke kieu asa di mana tunduh tak ieu ge waktu ijabah teh pas poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohar. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah Allah
ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah, ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan kubra. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean Arfah mah di Mekah ngan sakadar make dua helai. Teueuh nu make jas, teueuh nu make dasi, teu berarti di harapan Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi teueuh nu make deuk ka Arfah asup ka salon teh aya. Heueuh, tong deuk apel ka salon. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedewul, boro-boro ngurusan awak, bugu baju gitu dipake ngan saukur dua helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun, qad anfaqul amwal, nyana daratang ka Arfah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotok tuh menghormati kain kabeh hayang lain bae nu ngoran mimi bengking tuh deuleu Gusti aki-aki deuleu dararata hayang nyaosnya malaikat tuh mimi itu mah tuh embe dijual kotok dijual buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngalegegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji muna. Pikir kusina. Coba malaikat. Aneh tante. Namun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah, ku goblok-goblokna bupati, ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong gitu. Tapi ya tahu begitu, di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih orang haju ngadaguana nagisnya nyaho malaikat aya anu 5 tahun bejana cenah di Indonesia mah 27 tahun kabur malodan hayang kapanggih jeung aing taha saksian ku aranjeun kabeh gerage hajuat Abul Abdan isyhadu ini ghafartulahu tidak terkecuali nu aya di Arfah wae dihampura kabeh dosa. Untung jasa jelema nu di Arfah, untung jasa jelema nu di Arfah. Dua tah poe Arfah, hiji poe Jumat, dua poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge urang ngaji pada make ihram nah aing nurutan di Arfah wae sakieu teh geus di. Ya kieu wae geus. Aju daharna ge di lapangan nurutan di Arfah bae gitu. Ulah nyisiran manahan kaget anakna mawa ka grogol maksudna. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor ketilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qurban abdu qurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu leugetihna. Tapi Allah mandala takwana la yanalallah luhumha wala dimawa walakin yanaluhu taqwa los daging nama jang sia dahar ku sararia tapi aing mah nilai nu
ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahu abdu. Setiap tetesan getih nu nyek slekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelas getihna. Hieu getih sacek-celek bari suaranya. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang masjid korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu masjid korban rugi jasa. Lantaran keur ditonton ku malaikat kararieu malaikat coba tuh si haji itu boga sebenarnya namanya duit pan bangunan nyokotan daging bae kula neuleukeun tunjuk aing atuh biasa bae aduh sabaruda tadi tonton ku malaikat tonton ya oh mana coba situ pan situ mah duit loba gitu coba situ tuh malaikat itu masjid laporan ya Allah itu mah tuh anu mah di anu masjid cak Allah guys bukakeun lawang surga dibuka lantaran geus dihampura dosa Masya Allah pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duit di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti mun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berat beli gitu embe Garut bude teh cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah geus batu sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang leutik geus kuari malah menjadi tukang ojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro ulang 1 juta kadang-kadang babaturan nuhunnya sial ka babaturan emang gak ai babaturan menumpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek da atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya udah jadi langganan aja dah saya mah ribo siap tuh tukang ojek Masya Allah geus mah ditutup puguh karu eueuh logat naon direm karasa yang nyenud ya dia tukang ojek di bares 2 kilo 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syihidukum ini qad ghafartu lakum paling dihampura 4 hiji poe Jumat minggu sekolot manggeus bae